manusia teh diberi tahapan anak Gusti Allah sesuai jeung batinna, disesuaikan jeung batin. Tahapan ada datang ke mana didinya, tahapan ada datang kadinya didinya, batin ada datang kadinya didinya mulyana, batin ada datang kadinya didinya mulyana. Nu mantak teu bisa kuari diulah-ulah. Muhammadiyah ngaulah-ulah menghormati ulama, sebab manusia takut musyrik moal bisa. Lantaran jelema dimuliakeun ku jelema teh aya batinan anu hese dibahas, aya kolbu, aya ruhani sir nu hese dibahas. Hese teh mah ngabahas eta mah tita ulah dihormat ge. Ka Kangjeng Nabi geus ulah cium tangan, jasa rua manusia teu bisa, tetep bae sieun bae, hebah bae. Ka sahabat ulah menuhankan manusia teu bisa, lain nuhankeun urang teh luluh sorangan nang Gusti Allah. Sebab nyana boga darajat, nyana boga makom, didinya nyana aya makomna. Urang henteu dititah ieu ku sasaage titah cium tangan, urangna hayang cium tangan sorangan. Teu dititah kudu menghormati, bila perlu mah sujud mun dimeunangkeun ngan teu meunang. Ulah sabenerna mah cium tangan ge. Ulah komo ruku jeung sujud bata mah haram murtad. Ngan teu karasaeun nyanana. Sebab nyana teh ieu keur ngabuktikeun martabat si eta jelema. Meunang Gusti Allah disesuaikeun jeung martabatna jelema teh ngahormat teh aya Allahan di jerona. Tah lamun Muhammadiyah kurang dicaritakeun kos kitu kakarak nyai-nyayat. Ya lain nyarita jalan lain ngahormat ka jelemana, ngahormat ka ruhna. Ruhna teh geus Allah-Allahan bae. Ngan hese nyaritakeunana Allah ngaloyogkeun seperti kitu. Teu bisa diulah-ulah, teu bisa dikondisikeun, teu bisa bae eta mah. Dikondisikeun supaya kabeh carium tangan. Embung mah embung hate. Embung mah awas hati-hati, itu aya jelema gede di itu nya, aya bupati urang kudu cium tangan gabehan. Berang kita cium tangan ke bupati, dia jadi najis. Allahan, aya ge korupsina di jerona. Tapi aya jelema ahli Allah, tadi titah deui, nyana daek cium tangan, nyana daek diperintah, nyana daek ku maula. Lain ka nyana mah sapiranya mandi ge tilok. Sapiranya jelema cumplang-campling, cuman ruhanina aya Allahan. Sedangkan urang kapan nyembah ka Gusti Allah, sujud ka Gusti Allah, ieu jelema deukeut ka Gusti Allah, di jerona aya Allahan. Teu karasa urang teh ngahormat ka nyana. Jalain ka jelemana aya nu dikandung di jetah martabat eta teh dibuktikan ti jelema-jelema lembak lamun aya jelema norekat. Guruna nganyahokeun si eta rada jadi norekatna. Aya tanda ngan mau dicaritakeun.